Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Danget ieu wa kumis baris ngahanca carita nyaeta dina carios Si Bopeng Beber Benteng Iasana Ki di Pasarana. Haturan kasadayana sohib anu masih saratia atenapi mikalanep karena acara ngadongeng. Sumangga urang sami-sami hanca di garapan nu katunda Si Bopeng Beber Benteng. Nyata memang jadi kanyataan lumaku pikeun Tarkanda. Sabab nincak dina jurus anu katujuh tembong harita badan Tarkanda ngapangking mundur ka tukang anu akhirna ngacengkang ragdag tina luhur panggung mubuh teu mampu pikeun ngimbangan kekuatan Kirombeng nu jadi lawan. Rasakeun ieu Tarkanda. Aduh. Ger udah lajo harita surak dari amal-amalan pada ngarasa suka bungah jeung ngarasa reueus lantaran jago lemur pamekasan. Nyatana Kirombeng henteu bisa dielehkeun ku lawan-lawanna. Ayeuna tinggal saurang deui patanang nu harita masih keneh nangtung teh. Nyata dihanapeun panggung. Ieu patanang teh mangrupa hiji jajaka anu boga rupa pantes kewes pantes. Ngan siga nama rada-rada cunihin ieu jajaka teh. Ari rupana mah pantesna kawas operator anu njenengan uwa unggal dinten ieu teh. Ngan cunih jinama teuing ieu teh kitu nya jajaka teh. Duka sarua duka leuwih bager operator gitu juga namanya. Nu jelas ieu jajaka teh kewes pantes mibana rupa anu gandang tapi rada oncomeos alias cunihin kawas nu ngadongengna. Lantaran bibir jeung panon teu boleh umat imut jeung gular-gilar kulat klet sakapeung ngumar imutna malah lilila nama ngareretan ngiceupan gular-gilar Kanyima Sekar Jati. Celeng patanang nu paling akhir harita luncat kana luhur panggung. Kirombeng temong mundur salengkah kanu anyar datang terus nanya. Bagia Anika jajaka. Anika kawilang patanang pamungkas. Saha ngaran urang ha? Saha ngaran Anika jeung ti mana lemur matu Banjar Karang panglahiran ha? Coba terangkeun heula ka diri kula jajaka. Terangkeun heula. Ngaran kula nu katelah mah Sambang Pati Kirombeng. Sambang Patinya. Paras. Memang kula datang naik ke luhur panggung salaku patanang anu hayang ngajajal kana pangadewasana Kirombeng. Tak kitu. Ngan jelas diri kuring baris nyandingkeun anu geulis Sekar Jati putrana Ki Banda. Sambang Pati siga anu gede hate boga harapan baris laksana menang dina lumangsungna eta sayembara. Sambang Pati kula. Iya kula Sambang Pati Kirombeng. Yo anjeun ulah waka boga anggapan jeung sangkaan Anika bakal bisa tinekanan pamaksudan Sambang Pati. Lebih hade ayeuna mah puseurkeun sakabeh perhatian jeung kekuatan sangkan bisa menang di nomang sana ngimbangan jeung nandingan diri kula. Hade Kirombeng. Hade Kirombeng. Ayeuna kula bakal ngabuka para lajang Kirombeng. Rasakeun Kirombeng. Hap. Hiya.
Samangpati harita metakeun pranarajang na anu mungaran gerakanana nyata mibana kakuatan jeung kacepatan anu diduadugan Kirombeng. Tapi lain oge Kirombeng lamun nepikeun ka kudu kabeunangan ku pranarajang munggaran anu jadi lawan nama atuh. Harita ngagentak luncat badan nyingkahan datangna pranarajang lawan harita teh. Ngan jelas Samangpati mibana daya karikatan gerakan anu leuwih cepet batan patanang anu liana. Sabab kegagalan andina pranarajang munggaran harita gancang disusul ku pranarajang susulan anu leuwih gancang jeung leuwih kuat tenaga batan tadi. Tapi Kirombeng memang geus saya gati anggalna gancang harita nakis datangna pranarajang lawan. Hup, ya, rasakeun Kirombeng. Hup, ya, hup, ya, sebuk hiuk, geduk tes, banggiung. Harita mundur aya kana dua lengkahna Kirombeng. Mangsa bantrok leungeun ngadu kakuatan tenaga tenggelan. Puguh mata kaget pikeun sarerea anu ngabandungan kana eta kajadian. Sabab jelas tetela kabandungan ku sarerea, Kirombeng mundur dua lengkah ka tukang kadorong ku tenaga bantrokan. Sedengkeun Samangpati tegedag bulu salamar eseu tetep mancuh dina tangtunganana dina luhur panggung henteu kapangaruhan ku ayana bantrok kakuatan. Ulah lajo moyeg deui bae malah galecok ngarobrol banget ku henteu nyangka lamun sejajaka anu ngaran Samangpati mangrupa patanang pamungkas mampu ngalakukeun hal sarupa kitu ka Kirombeng. Wah, Edun euy. Edun dewek mah teu ngarti ye. Teu ngarti ieu mah ye. Urang orongo. Kaos maneh orongo. Adi maneh anu. Mahina teh bebeakan euy. Teu masa kuring mah orongo, namun kuring ngirung da nya euy. Heueuh. Ngirung bari orongo maneh euy. Ya, dangekeun. Kirombeng nepikeun ngadaligdeug mundur ka tukang. Sedengkeun Samangpati eta budak ngora kalakatageun teu gedag bulu salamar. Wah boa Kirombeng bakal ere babaseh euy ieu mah ye. Andantang tu andolod. Alah. Lamun ngirung tong loba ngomong, cicing jempe ye. Itu teh sing tarik. Ada yang ngomong atuh. Sok teruskeun teh kumaha yang ngomong naon. Wah teuing Kirombeng ngah aja euy. Ngadaligdeug mundur ka tukang teh mere hate heula kana jadi lawan cigana mah. Ceuk baturna anu sarua lalajo mairan ku omongan. Memang debek oge ngerasa salempang ya ku Kirombeng teh euy. Tuh tingalikeun euy. Kirombeng kabeunangan ku tenggelan lawan lebah dada kincana. Awakna pikeun ka ngabanggieun ka tukang kitu. Ngabanggieun ngajengkang ieu mah ye. Harita panetep jeung perhatian dipuseureun deui kana lebah luhureun panggung. Anu memang harita Kirombeng ngadaligdeug mundur ka tukang lantaran dadana anu beulah kenca kabeunangan ku tenggelan lawan. Samangpati ningali Kirombeng ngabanggieun ku tenggelanana beuki subanget ngahangkeutkeun daya pranarajangna. Harita luncat deui nyusul tepus ku pranarajang susulan. Rasakeun Kirombeng hap. Iya. Sabuk hiu. Kuku. Siut keduka. Sababaraha kali tenggelan anu ngaruntuy datang harita bisa ditakis ku leungeun Kirombeng tapi balukarna atuh. Balukar tina bantrokan kakuatan saperti tadi. Pikeun kasakitu kalina Kirombeng ngabangkeun mundur ka tukang kadorong ku kakuatan tenaga lawan. Nilik dina ieu kaayaan Kibana jeung Sekar Jati oge kawilang kaget anu lain dikieuna sabab jelas Samangpati mibana daya kakuatan tanaga lapisan anu leuwih rosa jeung hebat batan Kirombeng. Sekar Jati ngareret karamakna nyaeta kaki banda terus kedalisan. Nah kunaon Paman Rombeng teh ketinggalna bangun anu eleh tanaga sareng kawon dikat ama. Dina gerakanana teh geuningan duh buah-buah palang siang Paman Rombeng bakal kabon ka eta jajaka ama. Ye Sekar Jati eleh jeung menang manggeus jadi katangtuan pikeun anu ngayakeun saemara jeung anu milu dina eta saemara tak kitu apan katangtuanana eleh jeung menang. Nah lamun paman hidup nyata Kirombeng eleh henteu bisa narima kitu ka eta jejaka anu kewes pantes teh anu ngaran Samangpati Sekar.
Sekar Jati ngahulang sakedeung terila terus ngawalon. Duka tuh ama. Duka tuh asa bingung abdi teh ama. Nah, bingung kumaha ieu teh? Mun eta jajaka teh ari kewes pantes makasep. Nanging tadi ninggal sareretan bet siga anu rada cunihin eta jajaka teh ama. Sareng sikepna oge bangun anu sombong ketinggalan teh geuning ama. Ulah waka nyangka anu lian-lian atuh Sekar. Ulah baka nyangka anu teu pararuguh atuh. Karek we papanggih ayeuna pan. Boa eta mah anu kudu sikepna wungkul sigana mah. Wah, cenah mah henteu meureunnan. Ngan kumaha tah? Kakasepanana kumaha ceuk hidup? Mun saur abdi ari kasep mah kasep, namung tacantang tos kana kasep hate-hatena atuh ama. Buah-buah mukur hoyong ngarah ka dirina wungkul kana fisik abdi wungkul ama panginten. Teu sareng-sareng hate. Nyeta ceuk ama ge ulah waka nyangka nu lain-lain anu naon teh. Anu penting urang Bandungan nepikeun karengsena ieu acara geulis. Nah paman hidup mampu atau henteu ngelehkeun sejajaka anu ngaran Samangpati. Nya lamun nepikeun ka katitih pangarti ereh wawesen. Paman hidup geus jadi pamustungan jeung hasil babadamian urang. Yen sing saha patanang anu mampu ngelehkeun Kirombeng boga hak pikeun jadi salaki hidup. Tak kitu apa? Urang Bandungan dewe Sekar, kumaha akhirna ieu tarung tandingan teh? Kibana asa kurang yakin kana hate jeung perasaanana. Upama nepikeun ka Kirombeng anu jadi adina anu nyata tingkat daya pangadiwasana satata jeung dirina henteu mampu ngelehkeun anu jadi lawanna. Tapi di Imeutan jeung di Bandungan ku Kibana nyata beuki temong kalawan atra tetelayan Kirombeng beuki kareseh bae dina mangsana tarung tandingan jeung Samangpati teh. Malah dina hiji kasempatan anu mubuh mata kaget pikeun sakur anu lalajo katut Kibana nya kitu deui nyimas Sekar Jati. Runtuyan tenggelan ti Samangpati anu nyorok cok datangna teh beda ti hujan silalantang datangna. Runtuyan tenggelan teh harita keuna pisan kana sakujur anggota badan Kirombeng ngajadikeun badan Kirombeng lain bae ngabangkieng munur ka tukang, tapi oge ngacengkang sarta ragrag kalebahan lalajo. Rasakeun kurang ajar. Rasakeun Kibana. Maksud kuring teh rasakeun ya Kirombeng. Hap. Hiat ya hap ya hap ya rasakeun ieu pukulan kuring nu saterus hap hiat ya atuh puguh we eta kajadian teh mata kaget pikeun lalajo mah. Malah Kibana nepikeun ka cengkat tina diukna lantaran kaget ningali eta kaayaan anu mungguh henteu disangka sacongo buuk lamun anu jadi adina baris kasoran ku anu jadi lawanna. Ari nu lalajo harita taya anu nyoara istuning sepi jempling rehe comrek bangun anu henteu suka henteu bunga lantaran Samangpati jadi patanang unggulan anu bisa ngelehkeun Kirombeng jago lembur pamekasan. Kirombeng anu harita ragrag tina luhur panggung neuteup ka Samangpati anu masih keneh mancu nangtung dina luhur panggung. Terila Kirombeng terus kedaling lisan ditujukeun ka Samangpati. Samangpati, kula Kirombeng, aya naon Kirombeng? Urang teruskeun da ieu tarung urang. Aduh. Samangpati. Muga kauning aku salira Samangpati.
Oge ku sakumna anu pada ngadongdon ngabandungan kana ieu acara. Terus terang kula ngaku sapinuhna kana kaluhungan ilmu jeung kagagahan ilmu sarata pangadiwasa ti salira Samangpati. Bagja tinemenan pikeun diri Andika kitu rupina mah. Samangpati. Oh. Nya syukur upama kitu mah Kiromeng. Kula ngarasa bungah jeung bagja sabab henteu nyangka baris bisa maruhkeun jeung ngungkulan pangadiwasana Kirombeng anu kawilang jago saratar pamekasan. Panata acara harita tembong nyamperkeun ka gigireun Samangpati anu keur mancuh nangtung. Delila eta panata acara teh terus biantara sorana mubuh tarik atra tetela ka Bandungan ku sarerea anu aya di dinya. Kasakumna rahayat pangeusip pilmuran Pamekasan katut para onangan-onangan salaku para patanang saembara. Rupana bae geus jadi kanyataan anu ka Bandungan kalawan sapinuhna ku sadayana. Yen kibari anu mampu ngungkuran sarata ngelehkeun mabesena Kirombeng tayalian nyaeta kajabat Ki Sambangpati. Hiji jago ngora anu nyata ngabogaan hak pikeun nyaningkeun anu geulis nyatana Nyi Sekar Jati. Kuyana kitu payu sarta wajar jeung dina tempatna upama urang nyamut sapinuhna kana ieu kaayaan. Tak kitu para hadirin. Padioge kauninga rehna anu jadi unggulan dina tarung patutunggalan. Danget ieu nyaeta Samangpati. Tapi tacan oge panata acara rengse biantarana. Harita kadenge hiji sora anu ngagero datangna tina reng-reng anu lalajo. Sorana muwuh jelas eces tembres ka Bandungan atawa kadenge kalawan jelas ku sararea. Lantaran sorana rada tenge jeung cempreng eta jelema teh. Ke heula ka panata acara. Ieu acara anu lumangsung teh. Ieu henteu adil ka Bandunganana. Teu adil atuh. Sabab pikeun diri kuring mah henteu yakin. Satan teu percaya lamun Samangpati mampu pikeun ngelehkeun Kirombeng. Teu yakin atuh. Teu yakin keur kuring mah. Malah nu katingali ku kuring Kirombeng teh bangun anu ngahaja ngelehan maneh. Jadi koyana kitu ieu saembara teh henteu jujur ieu. Licik ieu. Aya main ieu. Aya permainan skor ieu mah ieu. Cikana mah. Mun ceuk bola teh mah. Hah? Aya permainan skor gitu. Pengaturan skor gitu. Ah jigana mah kitu tah. Sakur nu lalajo harita ngereret kanu nyarita. Kabeh eueuh nu teu ngalieu kanu nyarita. Tetela anu nyarita teh hiji jadaka anu rupana goreng patut kacida. Beungeutna narok-nok totol-totol alias berod. Siga-siga anu bopeng. Malah leumpangna oge semu anu cingked. Waktu muruk ngadeuketan ka lebah panggung. Panata acara harita neuteup antep ka eta jalma bari terus jarita. Hai. Saha anjeun teh Kisanak? Hah? Saha anjeun teh ha? Wani-wani anjeun ngomong kitu. Kerupa berod kitu teh, bopeng kitu teh. Hah? Cing atuh. Sing ukur ka kujur euy dek lalajo we sia teh. Tong mah pipilun kana urusan acara ye. Saha anjeun teh Kisanak?
anu jelas kula yakin sapinuhna Andika lain patanang Saimara. Tapi naha bet kuongoni nyarita serba kitu ka kula? Terangkeun saha anjeun? Terangkeun heula ha? Kuring kapeto jadi panata salagara panata acara atau pengatur laku? Hah? Teu ngeunah ku anjeun kitu-kitu? Ye ngeusah ye. Nu menang teh nyaeta Saralek Samangpati. Nanya nyebutkeun kitu. Samangpati muncereng kasih Jajaka Bopeng bari terus nyarita semua anu ngabentak. Hai, Kunyuk, Beron, Bopeng. Jelema goreng patut datang ka dieu. Ya. Nyarita ulah janji engab deuleu. Abong letah tetulangan sia bibir teu dibengku. Anu jelas diri aing salaku patanang akhir geus bisa ngelehkeun Kiromeng. Mau dong janji ngajablok atuh. Hah? Disuri lam sia ku aing geura. Kerupa geus Bopeng kitu teh. Berod korod teh deuleu ha? Gagabah ngajablok teh. Sorry sia kos Kunyuk deuleu. Keur pinceng teh berod sia ha? Kuring lain dek nyarita jeung Samangpati, tapi kuring keur usul ka panata acara. Usul ngaranna oge. Boleh kan usul? Yen ieu acara teh geus teu jujur. Siga anu aya main mata antara Samangpati jeung Kiromeng. Kitu talur ieu. Jadi lamun anjeun teu percaya, pikeun ngabuktikeun kana ieu hal, kuring anu katelah si Bopeng. Si Bopeng ieu kuring mampu pikeun ngalehkeun Samangpati. Anu geus hasil ngalehkeun Kiromeng. Jajaka anu ngakukeun ngaranna si Bopeng harita teu euleum-euleum. Estu bangun anu panceg pisan pinuh kayakinan karena kemampuan manehanana. Panata acara jadi henteu bisa nyarita hari tangan ukur ngareret ka Samangpati. Tu direret surti harita terus nyarita paromana tembong semu geuneuk. Nya kabina-bina lantaran amek kacida ningali sikap jeung ceritaan anu jadi lawan. Ceritaana nyaeta si Bopeng teh ya. Setan Bopeng. Bener-bener maneh geus bosen hirup sia Bopeng. Nyarita sangeunahna sia. Sama menas ya. Lamun bener eta caritaan maneh bisa dibuktikeun. Coba naik ka luhur panggung setan teh sia. Ha? Di pengkoran sakalian duarana sia ku aing ye. Syukur pinceng teh deuleu ha. Da beungeut nu jiga beruk teh sia. Ha? Ija cadan deui ku aing. Leuwih goreng patut sia, ha? Naik sia. Samangpati bener-bener ngaheap panas hatena lain di kieuna. Sedangkan si Bopeng kalah kaseri koneng bari terus nyarita. Ya. Moal kuring cuma cerita kitu lamun teu bisa ngabuktikeun kana eta caritaan. Nah, kudu jadi bukti ayeuna mah. Teu perlu dengan kata-kata. Hah? Karya nyata sekarang mah. Teu perlu jeung ku caritaan. So, kuring wani cumarita teh lamun kuring bisa ngabuktikeun karena kemampuan kuring. Lamun memang kitu kahayang Andika, teu naon atuh. Teu naon Samangpati. Ngan kuring mah lain patanang sayembara. Hah? Tapi naon sia, ha? Bopeng sia. Tapi ayeuna rek ngabuktikeun yen ieu sayembara teh memang teu jujur. Sanajan kuring lain patanang kitu, lain peserta, tapi ieu sayembara teh geus teu jujur. Teresep kuring mah main-main sering bara kieu teh.
ayeuna kuring bakal ngabuktikeun bakal mampu ngelehkeun anu ngaran Samangpati tak kitu tah. Hehehe.